Nah ieu dina waktu perang Yarmuk fa'ata ilaihim bima'in kabeh anu keur perang teh haus. Haus nage ieu mah lamun misalkeun teu diberean cai paraeh pasti. Nah aya di dinya anu mawa cai ngan ieu teh cai teu cukup jelema loba cai ngan saeutik. Wa fihim rufa'ata ila wahidin fa asara ilaihim an asaku. Dibere ta salasa urang anu haus teh dibikeun cai teh cek eta anu narima cai teh ulah si itu we heula tuh geus bener-bener haus dibikeun ka anu lain eta anu eta ge sarua wae geus gampang urang mah anu lain we terus eta cai teh dipapai-papai sehingga kabeh anu hararaos teh eueuh nu nginum kulantaran kahausan eta kanu kahausan teh dina pas waktu perang Yarmuk paraeh kunaon tuh gara-gara ngaheulakeun batur nepikeun ka kitu lain embung nginum tapi ngaheulakeun kana nu lain nu leuwih butuh ujung-ujungna mah kabehan teu ngarinum maranaon kabeh